Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali utawi kilahitiku makna kang bangsa kesimpulan. Khisal sawatin utawi pirang-pirang perkara kang pipitu iku man tahalla. Kaisa paman iku gawe papaes yaman biwahidatin minha. Kalawan kang suwiji minha saking khisal sab'ah Syamilat suhul inayatul ilahiyah maka ngawangku ingman opo tulung kang bangsa pangeran warahmatur rabbaniyatu lan rahmat kang bangsa rabbani tahta zilli arshillahil karim dalam asar-asaring ahub-ahub arsh Allah kang mulia yauma tadnus syamsu min ru'usil khalaiq dalam dina parak apa sarangannya saking pirang-pirang sirah pirang-pirang makhluk yauma tadnu syamsu dina poean panon poe deket min usil khalaiqi dina sirah-sirah makhluk sapangawe atawa sagala deket jadi nandakeun puasna pohar lamun kuari bae di langit kaopat sakieu panasna komo di Mekah timur tengah di urang ge pohara engke mah ngan sakadar sagantar bayangkeun ku urang kabeh mun masih kene daek nonton TV mun masih kene SMS-an, mun masih kene ngabohong, di mana Pak Haji? Iya abdi di jalan, bugu jeung aing ngobrol. Eta neraka, masya Allah, aya ku ada jelema. Bayangkeun ku urang lamun panon pangan sakadar sagalah tapi wani kene korupsi. Wanikana teu jujur jeung teu adil geus puguh pamarentah kiai emang kiai aya nu teu jujur tanyakeun ge ka Ki Fudoli pancen kiai kudu nanyakeun ka Ki Fudoli maksudna sabangsana wali kudu nanyakeun ka wali deui copet nanyakeun ka copet deui atuh eta ge kitu tajakeun ge Habib nu teu bener tanyakeun ka Habib Rozak. Nyaon cenah ge. Atuh jabu jeung bangsa ada. Aduh, Gusti Allah nu agung. Nah, kudu dipayungan. Meuli urang payung ke di akhirat. Produksina geus eueuh. Payungna dibeuli ku ari. Sab'atun nuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya, Masya Allah. Awdaha Rasul martelakeun ha ing khisal sab'ah sapa kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ajma'il urdin ing dalam kang elok-elok ke pamentok yal haban nuhus darapan yen tah narima untab apa pirang-pirang nafsu wa yadfa'uha ila mawa'atil adli lan nolak lan wekeun ya kangjeng Rasul ha ing khisal mari ngaraksa keadilan wa mujadabatil ifrat wa tafrid dan ngadohi ifrat luluhi wa tafrid dan PPK di kulli man wala sya'nan min syu'unil muslimin kada saban-saban wong kang marentah ya mah urusan kang tetep saking pirang-pirang urusan muslimin wilayah tanamah kalawan urusan kang umum pemerintah au khassah atawa urusan kang tangtu keluarga wa da'ulan ngajak ya kangjeng Nabi syababa ing pirang-pirang kang anam taatillah kadua taat ing Allah ibadatih lan ibadan Allah mundu badi hayatihim
wit saking wiwitan atau mundu bada'a haik atau mundu badi hayatihim dalam wit saking wiwitan uripe syabab yakun penyantaan syabab jahilan iku golongan solihan kang soleh muddamian saliman lan perkumpulan kang salamet mutahalliya kang gawe papaes makarimil akhlak lawan pirang-pirang akhlak pirang-pirang kang sampurna kama yad'u ila kathatin intizaril muslimin fil masajid kaya kang ngajak ka kanjing Nabi maring akeh ngenteni wong kang muslim kabeh dalam pirang-pirang masjid salatil jamaah kadu salat berjamaah hatta tashba qulubuhum hubbat ta'aruf malah nyerot remes apa pirang-pirang ati ne muslimi demen ta'aruf silih wauhan wal itilaf lan narima demen kan atau rapih beres wal wahdat lan bersatu nunggali wa ta'awun lan nulungi silih tulungan wa ghairi dzalik lan liana mangkono kabeh min fawaidil jamaah saking pirang-pirang kapaidahan berjamaah. Jadi Kangjeng Nabi nitah teh aju ngajelaskeun tina 7 perkara make bahasa nu pohara supaya urang teh berkobar kahayang urang teh supaya berkobar nyongsrong beuk dilapoan payung kecuali payung Allah panas anu kacida tapi jelas bakal aya payung Allah yakni arasy urang supaya hayang geus dijelaskeun kitu ge teu daek hayang keneh bae tama bloon ge bintolol geus dijelaskeun ku Kanjeng sia engke panas haju engke eueuh payung ge payung Allah aras nu bakal dipayungan teh ieu 7 rupa masih kene encan siap kene bae wah tama geus kabina-beda kom nu geus wisan mah dah tama geus parah jasa tama parah urang dek ka Mekah bae geus ngade sia di ditu mah eueuh makanan Indonesia mah beas di dieu ka ditu sing hade di ditu mah duitna ge teu laku duit urang mah kudu make real nukerkeun di dieu sing hade di ditu mah engke kitu naon kitu ngaranna loba lempang sendal siap di dieu dari sok leungit geng ke di ditu siap-siap eta urang ka Mekah bae ge persiapan Masya Allah kayak diasupkeun deui ka atas diasupkeun nyawa 50 kilo bae melebihi kapasitas eta persiapan jangan bekah bari teu kebel ngan 40 poe bakal balik deui ka dieu tapi engke diara di ditu di naon di masyar kunaon teu persiapan Masya Allah mun jadi pemerintah sing adil persiapkeun jang di masyar menjadi pemuda siap kudu loba urawiri ka masjid naon cenah ka masjidna urawiri bae pokona ka masjid sasapu naon deui atuh naon bae ngedeng di masjid kayak kebal-kebal mah nya isi di sorangan aing di masjid ngedeng bae naonan salat aya 7 rupa masyaallah Kanjeng Nabi selalu ga instruksikeun ngajak kepada syabab taat ke Allah ibadah ke Allah timimiti mulai hirup jadi pemuda terus supaya manehana engke tergolong kana soleh golongan anu soleh perkumpulan anu salamet berakhlak akhlak anu nan makarimil akhlak ieu ditita ku Kanjeng Nabi lain jadi pemuda teh titah mabok lain pemuda teh titah zina lain pemuda titah main rem gaple tuh kita jadi risma teh naon cenah kiai risma teh remaja Islam masjid Masya Allah di masjid hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata tuh iya teh jadi pemuda kos gitulah jadi pemuda pararugu tuh Kanjeng Nabi ngajak ila kasratin tizaril muslimin fil masajid mantak naon karumpul di masjid hayu gara-gara karumpul engke kumpul di masjid makan salat ngaji ya Allah
Tapi ulah lelecehan kumpul di masjid cara sanawiyah aliyah. Ji kumpul di masjid dengan lalagaan, masjid pakai bobogohan. Masjid pakai bobogohan, Mas. Ya Allah, ya Rabbi. Enggak sih, Pak. Deres murid nama guruna. Guruna bobogohan di masjid guruna. Oh, ieu mun kapanggih guruna pantaukeun ka tiang masjid. Pantaukeun ka tiang masjid. Tuh. Kita sholat berjamaah supaya hati ngarasakeun cinta, saling ta'aruf. Urang teh jeung urang mana modal di Mekah di Madinah, urang ta'aruf beuh neuleuh nu marancung irung, cekel nu urang pendek. Batur mah kulit da putih, coba nu urang hidung. Terus berbeda. Nyada ge ka urang sarua. Urang resep ka nyana ge resep ka urang. Dibere kitu tah. Dibere kitu. Urang resep neuleuh nu marancung, nyana resep nu neuleuh nu pengek. Eta aya bagi sakitu gitu. Manta kula keur ka Mekah heran ka Haji Pendi, nyana mah neuleuh urang negro teh resepeun. Awewe anu urang takrodi hideung teh. Cek nyana masyaallah mun daekeun dikawin. Ih. Wah. Tapi dibere kos gitu tak kharigul adat eta. Tuh. Ya, jadi urang supaya rapi hirup teh hiji tahun bagian dalik min fawaid jamaah kama yuragibu fi hubbil mar'i li ikhwanihil muslimin kaya barang kang ngademenkeun ya Kangjeng Nabi fi hubbil mar'i kama yuragibu fi hubbil mar'i wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murad lan utawi kandang karepkeun min ruhil qudus saking ruhil qudsi al-insanul haqiqi iku manusia kang bangsa hakiki alladzi udi'a kang den titipkeun ya ruhil qudsi fi lubbil qalbi ing dalem lubbil qalbi wa yadhharu wujuduhu bitaubat lan lahir opo anane ruhil qudsi kalawat tobat wa talqin lan talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lan ngamulazamah kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisane wong atau insan awalan ing dalam awalik ila kalimati la ilaha illallah ingatase kalimah la ilaha illallah bilisanihi bil jinan kalawan lisan insan dalam hati bada hayatil qalbi ing dalam sausane uripe atihina tusamihil mutasawwifah waktune ngangarani hu ing ruhul quds sapa ahli tasawuf tiflal ma'ani ing tiflal ma'ani li'annahum karna satuhu ruhil kursi minal ma'nawiyatil kudsiyah ikut tetap saking sakaya makna kabangsa kursi cek kamari aya alam ma'rifat alam tersebut adalah alam lahut eta wa huwa al-watanul asliyu tahapan atau alam bangsa asli asal al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi nu dijieun di eta alam ruhul qudsi fi ahsani taqwim tadi teh eta
urang memeh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah etalah watonul asli kuari kan urang teh alam dunia alam nasut naik alam malakut langit alam malaikat naik deui alam lahut nyaho atau alam eta gan urang dibere rasa urang teh kungsi di alam eta kuari turun ke alam nasut nu bungkusna teh awak urang maot roh balik deui ka alam eta balik deui ka alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu birabbikum qalu bala salamet lamun urang teu akur isyhadna balik ka alam aslina bakal ditendeng di penjara neraka. Nah, iya ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia. Ieu teh aja nganyahokeun alam eta. Lamun endek atuh oh masalah. Siap. Deuk hayang nganyahokeun alam eta, los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Aduh. Sebab urang keur aya di luhur eta poho. Poho asa di mana? Kedua ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang pancena kitu amat tuh sia wajar ge cara juga nanyakeun kitu amat bae berarti moal nya nanti moal hese tapi amun ku Allah dibere bisa mah babari tapi aja urusan Allah babari ngan cara-carana dong orang mun nyaritakeun metodena betapa hese jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan satu teurang aya hubungan jeung makhluk. Ieu, matak cak di dieu awas. Wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia bangsa hakiki asli da urang eta. Asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh. Jadi ieu mah lalagaan. Awak nu ieu mah lalagan nu mantak lamun urang geus cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan lalagan ieu mah sakikieun mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka dahar jang awak nginum jang awak imah jang awak kendaraan jang awak awewe jang awak naon deui hayu sebutan heula Gusti atuh ayo jang awak kabeh kan mobil yang awak, nanti karung yang awak, yang awak kamu, rumah tuh pernah diurusan, Nah, ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul haqiqi,
manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah taeh gotong kuburan anak mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus mungkin atau normal biasa itu sama sepira lalagaan nu asli nama ieu kan wali ditanya mama lamun mama maot engke dikuburna di mana susuriannya kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae tah urusan si anu hirup aju balangkeun bae mama mah geus kakali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu dipikiran mama mah nya nama geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan nu hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti nu modar geus araraya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah beus hayang meuli los dari tukang Karawang wali mah lain gitu sabodo urusan jeung awak mama kok gitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan kumaha sapira awak urang mah kuari awak teu beunang kakotoran saeutik kobo kaciduhan ku batur buat langsung masang asa boga cimande deh tamat bebejan nama gelut can orang menang awak urang dan matak Gusti ditanya kusaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk neuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu genep tahu 40 70 100 moal kebel kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh aslina sia mah cak Allah aslina sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak isu pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus jauheun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu minar ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta allazi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi teu nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia yo laut haju aya naon kitu naon ngaran cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna mae ka luhur
tah al-musyamah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu mentak urang deuk ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu al-musyamah da kumaha titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian Ruhil Qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina Lubil Qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente gerak tobat mah asli gerak bakal kabagi mantak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat teh lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sungut tobatan beteng, tobatan dubur, tobatan kubul, tobatan suku, tobatan leungeun, kakarak syariat. Imtisalul awamir wa jinabun nawahi. Sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat, lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat, lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat, lempengkeun beteng sesuai jeung syariat, dubul kubur suku ke lempengkeun syariat. Naik warik golbu mulai bagian batin sok kolbu gerak ieu teh deuk naon maksudna deuk hayangnya lubil golbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta asli urang teh bisa mukalamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon ku ari ge diaslikeun deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara Kangjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese-hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu da Kanjeng Nabi nu ngomongna ente maca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal neuleuh ku mata hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mah ngimpi na kapagi jeung Allah ari saeta coba saeta tanyakeun ngimpi naon ngimpi na nu kakula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebong aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyekelan ngaguling bareng ngaguling terus kehandapan kebo katin cek hulu kan teh ngimpi jore jasa teh mah si eta pag jore ngimpi teh mah aju nyana jojo akan aduh aju pamajikan aya naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita kos gitu ngimpi ya Allah Masya Allah sakapeng waktu mah aya deui nu ngimpinya bagus jasa kieu cenah ngimpi di kapal udara bu bagus dah mah maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah si eta mah atuh bener kumaha atuh jatas nonton main bola sih soalna ngieunan ge hesna ge boro-boro babacaan hees sorangan di hareupeun TV ya tuh pantes diangkat panglima setan ge tuh nyana mah kabehan bukunya na doang nah iya eta cak Kanjeng Nabi baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi mantap kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere sholawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta ti Habib Lutfi wirid ini sakula keur waktu dibere jah ieu sholawat jadi salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan
deui wala. Teu sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti ieu wahara ieu. Terus kukula sok dibaca geus mal dibere jauh ka dituna. Tuh. Eta Habib Lutfi ge kagula mere eta. Padahal entek dina sholawat aya kos kitu. Tah eta lamun teu ngimpi ka panggijing Allah mata hate ningali ka Allah atawa ngimpi ka panggijing Kangjeng Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah eta teh teu sambarangan horeng kudu ditobatan heula. Tobat syariat kuwi tobat dina tarekat. Berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan lamun can bisa. Latifatul qalbina kumaha, latifatul ruhuna kumaha, latifatul sirina kumaha, geus sesuai encan tobatan ka Allah. Si ongko hayang tapi itu bener. Mulai orang, aduh beuki spesifik tak. Berarti geus kaliwatan syariat. Nu tadi kan syariat mah, bari bagian batin. Ieu teh menempuh hakikat. Hayang kalubil qalbi. Nu aslina urang eta. Mun urang datang ka aslina dunia deukeut. Dunia deket lah sagede perep gente sagede gente dunia teh deket ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deket sebab urang geus aya di asli lah ai asli urang ruhil qudsi ai ruhil qudsi bukan lama jeung Allah lamun urang bukan lama jeung Allah Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia penta ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat pokos gitu mata kumahanya na beja kun payakun geus dibikeun nyen masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak doh Teh Mansur di Mekah hayang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduheun Haji Pendi turun ka sumur berbek mun teu getulgan paeh ngaberekbek sama ya Allah hade da gaya anak atuh mun eueuh anak da wari tinggal ila ruhi kunaon eta deukeut Syekh Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set Masya Allah karim ini kumaha urang carita zaman wali sanga carita zaman para wali nu eta henteu kudu nu eta horeng nu ayeuna ge aya kuari ge aya kuari geus atuh saha da kieu boleh bejaan jadi teh ngaho cenah Habib Rozak bisa oge bisa Habib Rozak ge nya geus kikiran beset deuk hiber per kajongklok geus apa jelas aya lah kajian gua mah ge aya pasti Wuh pasti jasa ayah. Nah deket dunia teh deket Masya Allah tinggal orang kabita mau nyaritakeun alam eta kabita lamun urang nyaritakeun karomah para wali haji urang kabita ku karomahna moal datang ka Allah janyana mah henteu jana mah hayang ka Allah lain ku karomahna urang mah resep ku karomahna moal beres mantak lamun eueuh anu nungtun moal datang ka Allah ieu mantak bahasa deui usul ilallah datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain naik Apollo lain apakah naik mobil henteu datang ke Allah mah urang di dieu bae ge ja Allah mah aya henteu kudu ka Mekah ja Allah mah aya nu diibadahan ku urang di Mekah jeung di dieu akur tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang datangkeun kalubil qalbi atuh melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai tapi perang melawan nafsu terus datang ke tutup umur hayang kan lubil qalbi ruh kil qudsi insanul haqiqi eta mantak dijieun bae metode thariqah ngaranna bacalah ku urang ihya bacalah ku urang minhajul abidin bacalah ku urang hikam bacalah ku urang mau'izatul mukminin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid
Entak di pasar Kemis aya bae Haji Mursyid. Geus bae ka dinya teh. Boga sakolanya di dinya. Ente sakola di dinya. Engke ge usul. Ka mana usulna? Kurupuk. Dagang kurupuk. Nah iya. Tuh ya Allah ya Rabb. Wa yadhharu wujuduhu bitaubat. Bisa. Ayaruhil kursi ku carita tobat. Tobatna urang mah tobat syariat gencan. Kobo engke tobat tarikoh. Atuh lain deui kan tobat tarikoh. Melalui renungan-renungan riyadhah, mujahadah, muhasabah, tafakur. Zikir. Wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan. Maka lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ala kalimati la ilaha illallah bilisani fil jinan. Aya lisan qalbu. Aya mata ieu, aya mata qalbu. Aya ceuli ieu, aya ceuli qalbu. Aya lisan ieu, aya lisan qalbu. Urang mah la ilaha illallah lisan ieu, lisan qalbu nutup. Urang mah neuleuh make ieu mata qalbu nutup supaya kabuka kumaha. Ieu mata hati. Sebab takbir jelema nu salat kadenge Allahu Akbar kosong takbir kanyawan. Salat kajawan kosong. Mentak jelema nu luhur ngamakmum salah teu ngamakmum salah. Allahu Akbar kosong. Bungeun tah. Salat sorangan. Mentak bisa jipen di salat sorangan eta teh keur oah. Oah. Jadi keur fana. Maksudna rusak, kerusak. Karung henteu laku. Fana. Ya Allah. La ilaha illallah lazim geus badak disebutna zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Urang lamun lambat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Abeh nyaho bae. Urang dicepetkeun katarik sorangan. Roh qalbu narik la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta teh teu guguru nu kos kitu kan. Ulah lamun aya nu zikir kos kitu teu guguru. Salah mah teu kan teu guguru lain. Lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi lamun cepet la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aturanana main bola ge make aturan. Atuh zikir ge sarua. Nah, engke ka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik lek eueuh nu eta mal bejaan ka ditu. Naik zikir du eta tek 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 tek. Nah, ieu mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisan. Bilisani awalan lisan urang. Kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi. Lamun encan hirup hate moal bisa. Lamun hate geus hirup kakarak bilisani fil jinan. Engke ge jalem peureum ngahanang teu puguh. Eueuh duka dengeun naon. Hirup hate teh jeung Allah. Urang babarengan jeung bos bae betapa bangga. Urang ngerendeng jeung nu geulis bae betapa bangga dikerumuni orang banyak. Hey, Allahumma zawijni zaujatan gitu. Itu ada satu kebanggaan kan. Wih, masya Allah. Kita saya tak bos, nu boga pabrik anu, ratusan hektar, ribuan hektar. Ada satu kebanggaan. Atuh komo ieu jeung Allah nu bogana, nu nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang. Betapa masa situ bangga. Tang eueuh nanaon. Ya Karim. Hate hirup hina tusamihil mutasawwifah tiflal ma'ani. Dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani, bocah makna. Kumaha tah teman disebut bocah mana? Urang neuleuh orok teh eueuh dosaan. Sakabeh jelema hayang nyekel orok. Lantaran resep eueuh dosaan. Komo orokna ieu bangun pikasepen pigeulis rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel. Ini anak siapa? Ini anak siapa? Bapana nu tolol.
Pugu anaknya anak siapa Hatuh tolol bapada tolol dua anaknya nggak tahu nah ieu orok ya carita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan saha bae ge pasti teu kafir teu mukmin tek ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibubicin ka sawah dicokot ku saha bae ge orok mah saha bae budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakakana aya orok eueuh bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh nu hayang berkat mah waduh geus bahara jasa temu lain mega-mega deui tah mah kabeh mengkerumuni tuh sebab kabeh merasa iba merasa hayang deket sakumaha orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang geus menjadi tiflal ma'ani naon bedana jeung budak mah teu boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh deudeuh eueuh nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya na teh eueuh dosaan ketika urang geus datang ka Ruhil Qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh deudeuh jeung nyaah kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya anu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lainna naon hate leutikna mah henteu ngan rasa hasudna doang nu aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere nyawa urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutikna mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap nyaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebil bani prosesna nu hese sehingga urang kudu hayang jadi tiflul mani sebab nyana mah ku sebab dosa ka saha bae bagus lamun aya jelema lamun lain ke makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa nya da teu situ mah bagus nu di deuleu bagusna bae mun aya jelema jawara nu di deuleuna bagus da henteu neuleuh jorena mun aya pengusaha nu di deuleu bagus da henteu neuleuh jorena lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleu bagusna bae mabokna teh di deuleu mun aya jelema tukang zina nu di deuleu bagusna bae misalnya nyana pernah di pengajian misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di deuleu eta na bae adapun zina teh di deuleu mabokna teh di deuleu jadi nyana mah selalu nu di deuleu bagusna bae eueuh teu pernah neuleuh ka nu gorengna nu matak jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun hebah ngaranna jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema padahal kabeh cinta kos itulah tiflul ma'ani eta teh prosesna tobat heula tobatan zahir ge saseleh tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae urang lamun deuleu awe astagfirullah geulis amat sih di mana imahna sih nomor HP-na sabaraha sih eta mah panglima tadek bersihan awak supaya jadi tiflul ma'ani teh prosesna masyaallah karim nah iyalah mun urang aya nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di nagara anu leutik sebab naon bisa hihiberan teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alastu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon henteu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantag teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanana urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar masyaallah ngeunaheun jasa
Mata kadang-kadang sholat maghrib sarakaat ku ngeunah-ngeunah maksudnya di koser sarakaat sakta iya keur carita urang ngaji hiburan supaya nyaho oh aslina urang mah eta aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atau tempat urang ge moal asli tempat asli orang makan surga ketika orang teu asli atau lain asli tempat orang ke mana saya eta tinggal gitu bae kok make terlena atuh urang ye ku kaayaan hirup nu lain asli ye teu sabada sia nafsu tok arahan gerege nya nah ieu lah aina tusammihil mutasawwifat tiplal mani li annahu wallahu a'lam bishawab